Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukmuhu lan utawi hukume ieu tarikus salat non kana yajibu wa yajibu lan samalihe wajib oleh wajib ala kulli muslimin ing atase saban-saban wong kang Islam apa amru ahlihi marentah ing ahline yesi kullu muslim oleh marentah biha kalawan ieu salat wa qahruhum lan samalihe maksane ahli kabeh wa ta'limuhum lan samalihe murukane ieu ahli kabeh murukan arkanaha ing pira-pira rukune salat wa surutaha lan samalihe ing pira-pira syarate ieu salat wa mubtilatiha lan samalihe ing pira-pira kang ambatalaken ing salat wa kulliman lan samalihe ing atase saban-saban wong silae man qadaro kang kawasa ya si eman oleh kawasa alaihi ing atase madkur nyatane kuliman bayane kuliman min ghairihim nyatane saliyane ye madkur wa yajibu jeung wajib ala kulli muslimin kasakur-sakur jalma Islam ingat ya yajibu ya yajibu wajib kasakur-sakur jalma Islam ingat ya nu kawajiban ieu ka muslim sahawe ayeuna mun ta muslim sakur jalma Islam hiji boga kawajiban naon amru ahlihi marentah ka keluargana itu kullu muslim biha kana salat wahai muslimin urang boga kawajiban nyaeta nitah marentahkeun salat ka keluarga urang keluarga di dieu ae zaujatihi nyaeta hiji ayeuna mun tama pamajikan urang lamun katingali pamajikan urang wani-wani ninggalkeun salat atawa tara salat wajib dititah kadua mahram ayeuna urang anak urang dulur urang termasuk kolot urang tuh dulur urang adik urang lanceuk urang tuh kolot urang wa urang bibi urang mahram urang wajib lamun katingali wani-wani ninggalkeun kana salat wajib ku urang kudu dititah hiji tah geus pernah urang ayeuna lamun di keluarga ayeuna mun tama anu hare-hare kana salat sia kitu salat atuh gitu. Lamun di antara keluarga urang ayeuna mun tama katingali anu
tara salat atawa wani-wani ninggalkeun salat sok kitu urang dia teh wajib. Nah, eta teh paling ayeuna mun tama urang terbebani serba salah lamun ayeuna di keluarga urang aya anu wani-wani ninggalkeun salat atawa aya anu tara salat. Pake da urang mah atuh ada iman na iman kieu iman naon cenah kamari teh podai iman japati gitu iman japati iman uyuhan atuh da teu kaupaya parab gitu ngarobrobna teh japati mah pan aya parab mah sok beda gitu gerah ya nama ya ge pokona malah katingali lamun aya namun teu marempeg kieu bakal aya parab ya sabab aya japati gitu ting mana gerak parab sabab beda rempeg gitu sakaya namun cuma aya parab biasa nama teteh gitu ting mana parab nama gitu dalam parab biasa sok orang canggih japati teh dek nyalampurkeun gitu mun aya wur parab gitu ngaronyok gitu nya iman japati ayeuna namun tama ari pangabeuti urang pan ayeuna japati teh tukang ngeco gitu tukang ngenyo aya di tengah-tengah ayeuna keluarga teh teu ditinggali ayeuna sok salat tara di mana-mana aya kenyoheun japati mah gitu iman japati mah lain kewajiban aduh aing teh boga kewajiban si eta tara salat si eta ninggalkeun salat imkan teh gitu kemolong kakolot nah iya tak katingali ayeuna mun tami iman teh katingali iman jadi disangkana ieu namun tama iman teh teu beresiko aya urang enjay pokon nafsi we atuh namun tama nafsi masing-masing henteu bisa kitu henteu pan geus aya di papai di handap oge teu bisa kitu dina talaran barudak tararan Cikalama baheula aya nu penting da poho deui tara ayeuna dibuka deui wong alim erek diganyar teu meunang laju pada newak pada ngembing ditewak pada ngaguri nyalkeun teu ayeuna mun taon eta wong awam ngomong gitu ka wong alim kanu nyaho bongan teuing teuingan kekakuring teu ngelingan gitu bongan teuingeun kakuring teu ngelingan engke teh ayeuna di betotan kun bodoh teh di ditu teh salamat kumaha teu bisa ka surga teh ayeuna urang teu pada newak pada ngembing pada ngaguri nyalkeun kun awam teh nah ayeuna mun teh maneh atuh teu ngabejaan nah maneh atuh ayeuna mun zaman teu nitah lamun kana doraka nah atuh maneh teu nyare ka alim teh atuh teu tulus dan pada ayeuna mun tanewak pada ayeuna tuh ayeuna wong alim ngajawab da ayeuna mun tanaon majar maneh teu ngelingan kukuring disadiakeun kokot rong kokol kalah morongkol kukuring disadiakeun bedug dur bedug kalah kamurungkut tah eta teh ayeuna ngabejaan kitu menyatanya ayeuna mun teu bedug ayeuna mun teu ngajak salat kitu kokol ayeuna mun teu ngajak ngaji manya ayeuna mun teu dengar teh da mane ge nyaho ayeuna mun teu tah mun di pasantren ya mah ari ayeuna mah geus dibajaan dina non WA na grup ngaos jadwal di anu menyata ya namun tetara dibuka poho itu majar maneh teu ngelingan sagala gitu di anu aya namun teu ngaos jadi eta teh salah satu kewajiban teh urang teh kudu wanikeun we digugu jeung teu digugu nama pan urang deuk nyalametkeun maneh teh ya deuk nyalametkeun diri teh ya lamun orang ayeuna mun tadasarna sejak ngalakonan kewajiban ngagugu kana parentahan ulah keukeuh teuing hate teh ayeuna target ngagugu lain target ngagugu mah targetna teh nyaeta nyuparkeun kewajiban ieu ulah jadi beban keun geus ayeuna mun teu dititah mah tapi ulah kieu da ieu mah ayeuna nyebarkeun kewajiban salat geus bari ngaharewas kitu
lain atuh ayeuna. Jadi mentang-mentang nyobareun kewajiban. Salat bari sieun ya. Nu dinas we cuman lain target ngagugu gitu. Ya saya namun tama geus diusahakeun mah. Kadua ieu lain wae ayeuna mun tamangan sakadar nitah. Lamun orang punya kekuasaan, punya wewenang mah boga kewajiban memaksa. Lamun kaum meureun urang teu boga wewenang kaum mah. Jadi ayeuna mun mungkin wae diterima alasan hanya sebatas nitah geus. Tapi lamun ayeuna ka orang-orang anu orang punya wewenang, punya kekuasaan, lain ngan sakadar wajib nitah karena salat lain, tapi boga kewajiban maksa. Urang ka anak eta teh pan bawahan urang. Urang ka pamajikan pan eta teh bawahan urang. Jadi didinya ayeuna mun tamu urang punya wewenang nyata memaksa jeung urang nyata wasa. Urang mampu lamun ayeuna mun teu maksa. Wajib ayeuna mun teu maksana kudu salat. Kudu ayeuna mun teu salat. Teu ayeuna mun teu kewajiban teh. Jadi iman teh lain ayeuna mun teu maah abdi ge da iman eta. Raditu billahi robba jeung sajabana iman teu cukup iman ayeuna mun tamangan sakadar ayeuna mun teu kitu teu ayeuna mun teu cukup. Jadi boga kewajiban hiji nyaeta nitah salat. Nitah ayeuna mun teu salat lamun dititah hare-hare keneh, lamun dititah ayeuna mun tamanaon nya ayeuna mun manehanana cuek wae mangka wajib memaksa. Maksa ayeuna mun titah salat ka anak ka pamajikan. Kumaha cara maksana? Binahwi darbin. Teungeul. Nah teungeul ada anak urang ieu. Nah teungeul ayeuna ada pamajikan urang ke ieu. Walau li jawjiyati najan kanu jadi pamajikan. Najan ayeuna mun teu kanu jadi pamajikan ngan ieu aya sababaraha pendapat ari wajibna neungeul ka pamajikan karena tinggal salat mah nyaeta aya syarat. Eta kira-kira ayeuna mun lamun geus diteungeul ku urang bisa nyaman, bisa harmonis hidup rumah tangga urang jeung pamajikan kira-kira ada boro-boro jeung diteungeul geus aya geus pasewat-sewat oge geus lain ayeuna. Tapi orang butuh aya tadi diteunggeulan aya dipake kumaha eta. Padahal sanyana mah lain deui masalah. Ayeuna tadi mah teungeul kewajiban, ari ieu mah dipake mah nya butuh hak urang teh. Dipake gitu kan mungkin da jelema ayeuna mun teu perasaanna moal sarua atuh. Aya nu mental tahu geuningan teh mental tahu mah teu kaopan gitu. Ai mental baja moal kitu awewe. Da tadi mah ayeuna mun teu eta mah urusan kewajiban berkaitan ayeuna mun teh jeung hakullah eta mah neungeul tadi mah ayeuna kuring ayeuna mun teh diajak sare nyalain deui dongengna kitu tadi nu tadi tapi da moal sakitu tapakna teh komo ai urang Sunda mah sangat sensitif sangat perasa eta teh moal cager ayeuna mun teh sapoe dua poe ayeuna di boro-boro ayeuna mun teh teungeul disentak oge. Padahal dina agama mah teu kitu. Oh, ya saya tadi mana gua teh abdi gaya nabi rumah saya tara salat ayeuna bari dianggo mah gitu. Sebenarnya begitu ayeuna mun teh tapi da moal bisa kitu da teu sarua teh jelema teh. Jadi ayeuna mun teh wajib maksa teh nyaeta ku cara dinaon? Ku cara diteungeul. Ku cara diteungeul. Apakah kabudak termasuk ka pamajikan? Teu. Nu aya dina bawahan urang termasuk ayeuna mun teu abid urang mun ayeuna boga abid gitu termasuk ayeuna pembantu urang lain ayeuna diteungeul teh lain karana mapuskeun wae peling mapuskeun piring lain teu salat ayeuna mun teu teungeul tah ieu ayeuna leuwih ayeuna berat deui
di samping wajib nitah mun teu ngagugu maksa paksa ayeuna mun teu sina salat ku cara diteungel oge di wajibnya eta diwurukan ku urang wajib deh diwurukan naonna diwurukan bag-bagan salatna diwurukan rukunna diwurukan syarat-syaratna diwurukan pabatata sakieu rukun salat teh syarat salat ayeuna sakieu pabatalan ayeuna mun teu salat ayeuna mun teu sakieu jadi ieu ayeuna mun teu kawajiban teh awalna nyata bijil ti urang pribadi masing-masing di keluarga teh sok lamun ayeuna mun teu ieu boga kasadaran bahwa urang ayeuna mun teu wajib kanu jadi keluarga urang nita salat maksa sina salat tuluy murukan nyaeta syarat-syarat rukun-rukun pabatalan salat da urang berarti ustad kabeh gitu jadi engke teh jol datang ka imah ayeuna mun teu ieu da geus diareni ustad ngalap poe ngawurukan anak jeung pamajikan sapina kitu geus cocok ku sararea jol ka imah ieu da ieu mah ustad ngan ayeuna muridna teh jamaahna teh anakna jeung pamajikan tinggal engke da ayeuna mun teu neruskeun bener kana lihat kitab-kitab galeudeh da kabeh ayeuna arusan kabeh gitu tinggal ngaji teh engke tinggalan atawa tinggal naon tinggal ngapalkeun we gitu tinggal nambahan jadi atuh inti namanya urang teh kudu jadi minimal kudu jadi ustad saraya dina perkaka teh dina perkaka kabehanana eta kudu jadi ustad apa ieu kewajiban kudu murukan ayeuna ka keluarga teh marane gitu iya karena ayeuna mun teh mah teu terlaksana henteu ngawujud dina sisi eta lamun teu diwurukan ku sorangan ku satu wa illa fayas alul ulama jadi urang teh ieu ngalaksanakeun hiji ngalaksanakeun kewajiban pribadi kadua engke urang nyaeta boga beban kewajiban di imah fayas alul ulama atuh ngaji we ka ulama tak teh urang teh ayeuna ngaji ke ulama teh nyaeta lamun dina ayeuna mun tama tukang dagang mah karana ieu rek naon ieu teh keur balanya gitu ngan engke ayeuna mun tama erek didagangkeun deui ku sabab urang mah tukang dagang genong gitu ngajena teh kieu we tah engke naon engke ayeuna balik ka imah terus dagangkeun deui jadi lamun pedagang genong kudu ngineng balanya teh coba beak deui masalah sakituna gitu kudu mineng balanya ngaji nah kudu mineng beda jeung agen ai agen mah teu da glosir mah naon oh sabulanon gitu tah ulah ayeuna pipilueun jeung ngaji sabulan sakali nu ngaji saminggu sakali da eta mah agen atuh da eta mah glosir ai urang naon tukang dagang genong gitu naon beak deui sakalian balanya teh geura atuh ngaji ngan ukul aniatu tadi teh al awalu aniatu har kitu genep karek hiji aing berarti ieu kudu balanya deui gitu kitu ge lamun geus payu di didagangkeun gitu kada teu payu matak abuya mah Allah yarhamu di mana-mana ayeuna masihan doa di masihan el bahasana kieu abuya mah Allah yarhamu dagangkeun deui sing payu bahasana teh kitu dik dagangkeun deui sing payu bener da bahasa atelin bahasanya orang pungak pinguk dagang naon ieu da nyahona ayeuna hakaneun ayeuna urang dagang teh buya mah maparin doa maparin dik dagangkeun deui sing payu hartina sebarkeun deui kitu hartina sebarkeun deui ai urang pan teu boga lapak kan ai urang nya eta lapak urang mah anak jeung pamajikan madrasah teu boga pesantren teu boga majelis ayeuna mun teu boga nyaeta ayeuna anak jeung pamajikan tah mun bisa mah ngarukut budak didik sararea di imah teh kajian 2 siki gitu
keur lapak urang sabab ayeuna mun lamun mineng balanya ari barang teu payu kumaha aing ayeuna hanas balanya deui balanya numpuk kitu tah begitu ayeuna mun teu urang di imah aya ayeuna tang-tangan kitu ayeuna mun tah ayeuna mun tah kamari geus diterangkeun peak deui dek balanya deui jadi semangat ngaji teh aya tang-tangan mah gitu aya tang-tangan lamun tukang balanya sabab naon geus payu gitu katana semangat balanya teh ai payu mah tah pangna ieu teh cepat semangat teh naon gitu ayeuna mun teu payu teu didagangkeun gitu mun didagangkeun mah geura sok mun didagangkeun mah lah kakak nggak ayeuna mun teu ieu teh nya teuing salah teuing bener abdi mah ayeuna mun tah hayang batur ngadras teh atuh santri gitu komo lamun ayeuna mun teh ajengan jadi engkena teh tibalik urang nu tadi rek ngawuruh padahal urang ngaji ka jemaah gitu kembali gitu oke gitu daripada ayeuna mun teh mah aing ngaji jeung doma teh naon ada doma mah ayeuna mun teh teu mikir atuh da doma mah seruput kalepus nyenyoh gitu ayeuna ai padona udah sabriji hae gudag-gideung doma mah kitu tah lah eta ngaji jeung doma kitu antong aja jeung doma hitung-hitungan teh kita gitu tah jeung santri aya santri mah oh iya ayeuna kete urang teh bisa ayeuna diralat kekurangan orang kesalahan orang teh bebas ya bisi tadi Kang lepat aja ngaos teh ayeuna mun teh isor abdi mah gitu kedahana dijaerkeun teh kedahana ayeuna jabarkeun kedahana ayeuna diPS-keun mage ayeuna mun teh tapi hartosna ayeuna mun teh sanes kitu alogatna sanes kitu bebas da tadina ge pan judulna kalian ngawuruh pan kakang ngadaras kembali ke pokok bisi pokok deui jadi ayeuna mun teu naon lamun urang teu bisa ngalaksanakeun kewajiban ieu langsung ku urang ngaji berarti ngaji teh lain hees apa ieu naon itu disampangkeun saek nyengsreng pan itu ngadagoan anak jeung pamajikan nungguan diurukan ku urang tuluy aing ngaji hees da aya di imah dari tanah nanyakeun jadi lamun ayeuna urang imah nanyakeun Pak kekengan naon ngaos teh gitu cing abdi ayeuna pangmurukankeun gitu wah ayeuna mun teu kitu na deui gitu jadi awewe lalaki teh sarua kudu nyaho bab ieu teh kudu nyaho ngarah nyambung kan ayeuna mun teh mah ari nu nyahona ayeuna mun teh mah sapihak mangke bertepuk sebelah tangan pincang ai urang bebeakan ayeuna ngarti nyaho dina bab naon ari pamajikan baloon jadi teu nyambung diajak itu diajak ieu teh diajak itu jaga teu nyambung ari caritana hoyong keluarga anu sakinah mawaddah warahmah padua ayeuna mun teh mah ayeuna mun teh urang nu daek ngajina pamajikan moho ke urang teh dipapatahan ari ayeuna caritana aya keluarga anu harmonis ngaji gara ayeuna mun teh ngaji gitu di ieu we diurekan gitu ayeuna saeutik gitu ayeuna mun teh diurekan leket teh ayeuna saeutik gitu ada sebenarnya mah ayeuna mun teh nya awewe mah di mana-mana karasaeun meunang kapuasan ayeuna ti urang biasana sok ngagogoan jika nama urang lu kakurangan gitu jika nama keur mah duit teu pati boga gitu efek teh diranjang ngaleh-leh deh geus awewe mah geus paling rarudat ayeuna mun jadi kudu sagala ayeuna mun teu kuat ya kitu ayo hayang ayeuna ngagogo mah pamajikan menang ayeuna kapuasan fisik ayeuna mun teu mentalna insyaallah gitu jadi ayeuna mun lamun urang teu bisa langsung buru-buru urang nanyakeun ka ulama alias ngaji teh engke ayeuna mun teu naon bejakeun ka manehanana atau jurungkeun
Cina ayeuna mun teu ngaji nu matak ngaji ieu karana ayeuna mun teu umumna wilayah urang mah ieu mah umumna lain eueuh lain nyebutkeun eueuh umumna pengajian teh kajianana isi kajianana umumna ceramah jadi henteu ayeuna kena sasaran orang teh dek ayeuna mun teh cenah nyeparkeun kewajiban ari ayeuna mun teh mun ditanya ayeuna mun teh pamajikan duka tadi aya oge ayeuna kedah ngaos seragam cenah ayeuna pangaosan teh jadi kalah ka ayeuna rarudet ieu teh aing teh tikah mikir bab wudu titah mikiran bab salat aya datang ngarengek pangmeulikeun seragam gitu sareng ayeuna teh digentos cenah ayeuna kedah gentos tahun ayeuna teh rupa-rupa program perdanaan pokoknya na teu ngaos indah bujung bieu teh da teu gaduh keur maser seragam gitu jadi kacau ya nu tingali ayeuna mun baca ku akang julungkeun tuh ka menceu kada rosor tuh ayeuna ka panyawoyan pan puguh lain teu salah akang ngajulungkeun bener ngajina sarua sarua we kitu sapina fatul muin takrib dibaca deh logatna mata ayeuna mun teh ari lain puguh atuh teu ngarti aing pamajikan hanas dijurungkeun ieu teh teu ayeuna mun sabaraji ayeuna mun teh syaratna salat sabaraji ayeuna aya farduna wudu sabaraji syaratna wudu joga ada teu nerangkeun kitu ayo we ayeuna mun teman lain goreng lain salah lain ayo lalaguan lalengakan ayeuna mun teman bata kejadian pengajian urang mau jadi teh ayeuna mun teh resep yeuna resep ayeuna hadrohna resep ayeuna mun teh eta shalawatna jeung ayeuna mun apa deuk ayeuna kewajiban heula lain goreng lain ulah lain salah lain kada bisa salah pengertian salah pengertian pan ieu nya eta sasaran urang teh deuk nyuparkeun heula kewajiban baik pribadi urang jeung ayeuna orang-orang anu aya di bawah kewajiban urang keluarga teh wahmur ahlaka bis salat mau tidak mau ada abdi mah kumaha teu sanes teu hoyong atuh istri abdi mah usahakeun ulah komeok pameh dipacok ulah leutik buri gitu ulah ayeuna mun teh merukut kanyut jadi kudu naon ayeuna mun teh mah ari numpakan ayeuna mun teh bisa ari ngurus ayeuna mun teh ieu atuh da kumaha abdi mah gitu nu jadi ayeuna mun teh masalah dah jadi ayeuna mun teh kolot mun ka anak sok jurungkeun ayeuna urang ayeuna mun teh mah puguh nyeta pabedol-bedol jeung naon resiko teh boro-boro ayeuna ngawurukan jurungkeun ngan kade ulah salah teh pan ieu teh urang teh sina bisa salat sina nyaho salah pamajikan teh ayo begitu ngaji ka ditu ngaji ka dieu ngaji ka ditu kan teu bisa wudu acan Barang ayeuna can bener ayeuna Fatihah acan, bener takbirat ihram acan. Padahal orang teh nyufarkeun kewajiban ieu. Sementara aya sistem ngajina arahkeun kanu merenah. Sesuai ayeuna jeung harapan orang, sesuai jeung target orang. Nya ayeuna mun tangga kewajiban. Li ta'lama ma yajibu alaihim ta'allum. Supaya ayeuna mun teh manyaho kana kewajiban. Sunyaho payanyaho karena paharaman gitu. Nah di dieu nyaeta di mana-mana dititah tengah gugu, di mana-mana geus dicarekan tengah gugu, bahkan geus digebuk oge tengah gugu. Abadahu anhu jauhan. Jadi ulah ayeuna deketan. Kumaha atuh da pamajikan kewe deketan mah waktu butuh geus ayeuna mun teh mah kitu kacumponan jauhan deui. Biasana da kesokan mah. Nah ayeuna anggang wae geuleuh ayeuna mun teh mah tara salat. Geuleuh ayeuna mun teh mah salat gitu. Jadi ayeuna mun teh geus kitu naon? Nah, baeudan deui kitu ayeuna mun teh. Tuluy ayeuna mun teh mah urang amok deui gitu amok teh. Atuh teh butuh deui, pake deui gitu. Rasanya gitu. Kumaha ya teh. Begitulah seperti. Jadi urang teh bisi kudu
bisa nyimpen kondisi seperti kumaha ya kondisi kewajiban yang kondisi butuh gitu. Ayo saudara abuya simpang mah ngapa buka pamajikan ka iblis ka setan ngakepan setan bae lah aya namun waktu aya namun teh ngakepan setan kali-kali gitu ngakepan setan da teh aya salat sah teh da teh da namun teh salat mah gitu tapi ari deui da dipikeun da butuh atuh da ari dipikeun da butuh da gitu ari dikukut di naon ai dikukut nyata ieu namun tadi teh salat mumu deui aja kitu aya namun teh tempo nita tempo ngagebuk tempo make tempo ngarasikoan keun we aya namun saur abuya simpang ngapekeun kepan setan gitu. Jadi ieu teh keheulna ka amakna ketika aya anu ninggalkeun kana salat nyaeta amakna asyadda mimma yaktabu alaihi law utlifa malu amakna teh leuwih ditipupuskeun piring leuwih dicokot duit. Aya urang teu balikna ari budak teh salat aya pamajikan aya teh salat aya teh amak aya duit dicokot tira koloket ari aya namun teh motor aya namun sama dibobotkeun gitu nah tadi ditabrakeun jeung sajaba-sajabana amok bebeakan ari teh salat padahal kudu leuwih amok teh salat daripada amok dicokot duit daripada amok aya namun tadi pupuskeun piring dipupuskeun gelas gitu barang-barang. Nah, nya kitu dia aya namun tetep di dieu nyaeta kawajiban teh wa kulli man qadaro. Sakur-sakur jalma lain aya namun teh maka kolot tungkul lain kasalaki wungkul sakur-sakur jalma anu punya kemampuan nitah punya kemampuan maksa punya kemampuan muruh eta jadi kewajiban sararea. Jadi ujungnya menjadi kewajiban umum ya tidak khusus teh. Tidak kewajiban perorangan teh jadi kewajiban keseluruhan tah. Ketika nyata aya kemampuan, aya kekuasaan orang. Al-amru wal qahru wa ta'lim ala kulli man. Titah orang aya namun tak punya wibawa punya pengaruh ya ku aing sia-sia enggak sia aya namun teu salat teu aya namun teu jadi kewajiban sararea aya namun teu murukan ketika aya kemampuan aya murukan jadi ieu aya namun teu ulah padago-dago antara ajengan jeung umat jeung jamaah jeung masyarakat. Jadi ulah aya istilah kieu, ulah aya istilah kieu di mana pacilingan nyampurkeun modal. Bener eta mah, bener. Kan ulah dipake ka dieu ulah. Nah, aya yang modal mah aya namun teh mah nyampurkeun ka pacilingan. Jadi bahasana teh ajengan aya nyampurkeun ka masyarakat teh pacilingan nyampurkeun modal henteu. Kan geus diaji ke urang ayeuna dina subul iman oge. Kayak aya namun tadi mana-mana aya namun teh urang masyarakat ieu teu daek aya namun teh datang ka urang teu daek ngaji ka urang mangka urang wajib turun ka masyarakat lamun masyarakat nyata teh di urang mah aya namun saha nu butuh maneh teh doraka kitu teh kajeng aya nu butuh da itu hukum masyarakat mah awam masyarakat ayeuna bodoh maneh nu nyahona ari aya namun taman bodoh kudu jadi pinter jadi ieu nu pinter kalah ka jadi bodoh tibalik ngelehan nu mata aya nu akan diisi di tiap wilayah teh kitu RW 12 aya paduli aya namun teh geus aya disebarkeun kewajiban aya namun deuk aya nu ngaji deuk eueuh ngaji nama kitu nah daya tamah meureunna aya namun tamah ari punya wewenang memaksa mah aya di pemerintah setempat eta mah PRT aya namun tempat terpaksa
Orang mengajaran ayeuna kewajiban hanya taklim, hanya ngabejaan, hanya murukan. Jadi RW, RT gitu tuh ayeuna mun teu sesepuh ayeuna setempat, sesepuh wilayah, bagian ngeprik-ngeprik iringkeun ka masjid. Sakamampu urang, keluarga urang, babaturan urang, kenalan urang, giringkeun. Jeung akang ke kieu, akang mangeunah tinggal ayeuna ngawurukan, tinggal ngawurukan, gantian engke. Engke ayeuna mun teu masok gantian ngawuruk, akang bagian ngeprit-ngeprit. Silakan. Bagi-bagi tugas. Abdi mah hayang ka akang di dieu ayeuna mun teh teu naon, baca kitab gitu. Engke akang meureun turun ke masyarakat ngaji. Assalamualaikum. Aya arang ayeuna. Ayeuna mah ayeuna kudu diborong ku ajengan kabeh ngaprik moal katanagaan car hoyong moal bisa cenah agama teh moal bisa kitu moal bisa sosoranganan kudu naon kudu kompak bagian giring bagian ngabejaan bagian mengetuk ayeuna mun teh hatina kitu dina sagala urusan agama teh. Nah tayang ke di tengah-tengah perjalanan kita selalu ada tantangan, rintangan, resiko. Lah, loba itu, resiko. Di mana-mana orang ayeuna mun teh erek ngabela agama Allah, dek ayeuna ngaluhurkeun ayeuna kalimatullah, boh ayeuna mun teh anu ngajakna, boh ayeuna anu diajakna, boh ayeuna mun teh ieu luluguhna, boh jamaahna. Rintangan ayeuna hambatan ti sisi tigir atau ayeuna mun teh kudu make niat anu alus, keyakinan anu sempurna. Yakinilah kebenaran. Lamun geus yakin kebenaran, maju, pantang mundur ke belakang. Lamun nyata geus jadi keyakinan sing yakin heula kana kebenaranana. Tuh wajib cenah tah kasakur-sakur anu punya kemampuan mah baik nitah salat, maksa salat termasuk ngawurukan min ghairihim mana tah nyaeta ti para wali na masyarakat pengurus kafara pemerintah ka salaki jeung ka dulur sararea kasulaha muslimin. Jadi seperti jalmi-jalmi ayeuna mun tah anu sareleh di kalangan ayeuna mun muslimin nyata wajib ka ajengan lain wae ka salaki lain wae ka kolot ka ajengan ka ustad ka santri terus ingat tak ayeuna mun teh itu adalah satu ayeuna mun teh kewajiban karena tugas eta urusan eta bagian tina amar ma'ruf nahi mungkar sementara ari hukumna amar ma'ruf nahi mungkar teh itu adalah fardu kifayah ulah osok pa andal ulah osok pa andal tapi ayeuna mun teh mah pahidang fa'in lam yafal dari ka asima lamun ayeuna mun teh nu ngalakukeun sama sakali ajengan nganalkeun akan wae da aya si itu aya atau si ieu tuluy ayeuna urang akan wae da aya ajengan akan wae da aya ustad tungtung teteh tuluy sararea asima minhum al kabeh sararea doraka sabab ayeuna patuding-tuding panal andal wala yajuju li muslimin jeung teu meunang ka jalma Islam ayu jalisa mujalasah naon mujalasah teh ruang riung ayu walia atawa tulung tinulungan nyata bersama-sama hidup ayeuna kungguh bermasyarakat tuh anu nyata qati'as salati jeung jelema anu megatkeun kana salat muamalat dengan ayeuna mun teh berbagai sosial berbagai hubungan awgariha atawa ayeuna mun teh nyaeta dilarang berhubungan jeung jalma anu tara salat menang jeung kafir mah tapi jeung muslim ayeuna anu tara salat
jauhi ayeuna jauhi. Jadi ruang riuh ayeuna tidak diperbolehkan. Jeung kafir menang ruang riuh, muamalah menang ayeuna mun teu jeung kafir. Jeung urang muslim antara salat. Saking ayeuna mun tama dibenci na dibenduk na ayeuna mun ta ka Allah Subhanahu wa taala. Wa qad aghfala dzalika kasiruna. Masalah ieu sok dipopohokeun ku kebanyakan orang. Fatarahum yukhalitunahum wa yuwakilunahum. Pupuh manehanana teu tara salat enjoy biasa malah ayeuna mun ta sempal guyon kitu umur kitu ayeuna mun ta yuwakilunahum makan bareng ayeuna botram wa yastamilunahum kerja sama tuh pinah wit tijarat ayeuna mun ta manaon bisnis wala yabituna lahum dalika wala yubayyinuna lahum dalika teu dieceskeun teu dijelaskeun teu diterangkeun teu dibejakeun masalah eta teu diterangkeun teu dibejakeun tentang bahayana ninggalkeun salat teu diterangkeun tentang bahayana ngaluarkeun salat dina waktuna. Aya salat mah salat ngan ayeuna salat na lain dina waktuna salat asar maghrib salat maghrib dina isya kikieuan kitu salat ayeuna mun teh mah ayeuna nu kamari jeung saterusna wala fi fadliha wa fadil jamaah minas sawab jeung ayeuna teu diterangkeun naon aya dina keunggulan berjamaah fadilah berjamaah ganjaran ayeuna berjamaah wadhalika mimma yuhdimudin. Itulah salah satu anu menghancurkan hancurna agama teh nyata tina sabab ngaremeh-remeh ayeuna mun masalah apalagi ayeuna di zaman ayeuna tinggal orang ayeuna mun talamun ayeuna tara ruang riung saperti kieu tinggal aduh kitu teh ketika ayeuna mun tama Allah Subhanahu wa taala geus ayeuna mun tama murka ya teh ayeuna mun teh naon gara-gara ayeuna mun tama eta ulama-ulama para ajengan-ajengan tinggal diam falaika ya akhi siapkeun ya akhi antubayyana likulli jahilin dalika jelaskeun bejakeun kanu arawa bejakeun ka masyarakat bejakeun sok ayeuna mun tama sambung lidah bejakeun ka masyarakat wa illa fa anta awwalu man tasy'uru bihin nar lamun teu dibeja-beja ka masyarakat lamun teu ayeuna mun tama di estafetkeun lamun teu diterangkeun lamun teu dijelaskeun tentang masalah ayeuna bahayana tina ninggalkeun salat tu tadi atawa ngaluarkeun tina waktu salat mangka ente lah orang pertama anu bakal dibeulum ku neraka memeh batur nu podo teh lamun teu tuh ngobrol teh geuning aya tah ayeuna mun lamun urang geus aya bahan geus aya materi mah lamun urang ayeuna selunuh ka ditu selunuh ka dieu aya bahan obrolan teh manfaat lamun urang ayeuna silaturahmi ka ditu ka dieu teh mawa misi cenah jelema ayeuna tara salat cenah daek salat cenah lalawara ayeuna mun teh masina bener salat ka ditu teh aya urang teh ari ayeuna daek ruang riungna saperti kieu mah aya masukan boga materi boga bahan henteu ngobrol teh ngaler ngidul ngawadul keleput di kopi we ayeuna mun teh pehak uduh ayeuna wahan ngobrolna naon ngobrol tentang ayeuna kewajiban ketuk keluarga insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin hidayah ka urang sadaya keluarga urang tetangga urang ahli wargi baraya tetangga muslimin muslimat mukminin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangka salah satu penyebab turun balai adab di Allah Subhanahu wa taala
maka adalah penyebabnya salah satu tadi ye ngabeikeun amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat. Maka ketika masyarakat aya namun teu aya anu nyeru dina masalah kewajiban faharaman teh anu ngabejaan tuluy aya namun teh balai datang ti Allah, maka ketika ida najala ya musalih ma'at talih, ketika turun balai mangka kena karat aya namun tarik ajenganan arek ulama oge. Ketika aya namun tanaon amar ma'ruf nahi munkar ieu dipadamkan, dimatikan. Kudu daek aya namun teh ngomong keun aya narasiko kumaha oge. Da teu paeh henteu. Aya namun teror ieu ge teu paeh henteu. Ai maraneh wani paeh henteu aya namun telanduk bener teh wani paeh henteu. Aya namun teh mah boro-boro wani paeh maraneh mah euy. Ai sahabat aya namun disebut amis kana maot teh ngabela aya agama teh aya urang empot sieun aya nu ningali dek ka masjid erek ka madrasah sieun ka tempo sieun ka pangi aya dek lacur sia teh naudzubillah dek lalajo teh sieun ka pangi kacida-cida teh aya namun teu iman eueuhanana teh kitu tong sok aya namun teh kitu. Malah urang ayeuna kudu syukur ayeuna ka Allah Subhanahu wa ta'ala syukur di urang masih kana dipaparin ayeuna taufik hidayahnya sok sanajan ayeuna kieu nya dina cerita zaman dahulu cenah aya hiji kampung nyata diturunan adab ka Allah Subhanahu wa ta'ala anu mana di penduduk penghuni eta kampung aya nyaeta 18.000 penghuni. 18.000 penghuni anu amal ibadahna ka amalil anbiya, cigah amal para nabi, cigah ibadah para ghaira annahum la yaghdabuna lillah, hanya mereka cuek-cuek akan wae batur-batur urang-urang penting urang we entong kitu cuek eta acuh eta. Jadi kurang teh kudu aya mentegeg teh kana maksiat teh gitu. Lamun terjadi maksiat teh kudu aya we ayeuna godop kan ayeuna mun tama lamun ayeuna kumaha sorry Imam Syafi'i teh radhiyallahu anhu. Jadi lamun urang amek kana ayeuna mun tekepna kana perkara anu urang nyaeta kuduna nyaah kuduna orang tamak tapi orang amak naon kitu setan. Lamun orang ayeuna mun tama orang resep padahal perkara eta teh ayeuna mun teh kuduna naon kuduna amak nu kitu naon imar ya urang teh kudu mernakeun iraha kuduna keheul gitu iraha kuduna resep kudu mernakeun. Nah ayeuna mun tama ari kana tara salat ya teh beresep ari kana getol salat beteresep dibalikeun. Nah ari kana tara ngaji ieu teh ayeuna mun teh dikukut dilindungi ari kana daek ngaji ieu teh ayeuna dipikang ewa kumaha. Salah sasaran li annahum la yaghdabuna lillah karena ayeuna mun tama eta penghuni eta kampung nu 18.000 walaupun ngaduk ibadahna siang sareng wengi kualitas ibadahna jigah kualitas ibadah para nabi tapi ayeuna mun tama diturunan adab ku Allah Subhanahu teu bisa ngabendung teu bisa ngaredam teu bisa ngabendung teu mampu ngabendung nu eta 18.000 para ahli-ahli ibadah seperti ibadah para nabi ketika adab Allah turun itu bisa ngebendung karena naon cuek karena munkar cuek karena maksiat kudu aya nang ngewah beres cake kurang laun alon-alon setik majunya eta urang nyata rek nyaritakeun syarat-syarat salat ya saeutik ku kieu mah lain ngaji gugurudugan ya
ngajain setik kapan kurang kedek dicerna dek dipake dek di ayeuna mun telimpahkeun di ka keluarga dek dilimpahkeun di ka babaturan rek dilimpahkeun di ka dulur-dulur urang ka tatangga-tatangga urang ke anu mampu urang itu kaharti dek nepikeun naon sing kaharti ya. Faslun wa min surutis salati wallahu a'lam bissawab.